lamun kurang diceritakan perang Palestina teh modern, senjata nu sangat sederhana tetapi loba korban nu luar biasa di Israel ge sarua bae encan anu salalatres jeung nu araredan tapi engke dibuktikeun mah ku Gusti Allah terakhir Mahdi. Jadi urang kuari carita segala khalifah, carita segala gitu pemimpin Islam boleh-boleh sajalah, tetapi moal terjadi nu bakal terjadi mah engke pemimpin terakhir Mahdi. Iraha engke kapan Mekah dilegaan, Madinah dilegaan, didinya bakalna engke aya jelema antara maqam baina rukni wal maqam, nyana salat bae di dieu teu eureun-eureun salat bae Allahu akbar. Allahu akbar. Asal salam Allahu akbar. Cirina geus dibejaan hiji irungna mancung, kadua buukna kos Kangjeng Nabi, turun Kangjeng Nabi ngaranna Ahmad bin Abdullah, dimahdikeun ku Kangjeng Nabi. Ieu nangke aya hunungan di dieu di pipina teh. Jadi moal keliru. Geus dibejaan tanda-tandana, beusi di lembur ente aya nu hunungan. Ah, ieu Mahdi gantung ya Mahdi. Make bajuna dua lapis abaya teh baju gubah cuman belah hareup nu hiji jerona putih nu hiji di luarna hijau gagah kemudian make udang-udang sanes udang-udang make kurung ka dieu make tilu sorbana ieu ge nu di lembur sok make tilu teh eta mah di eta sehingga ada eta mah di eta. Jadi geus dibejaan ku Kangjeng Nabi melalui hadis-hadis Kangjeng Nabi nu sok bacaan hadis mah mentak engke henteu kaget, henteu aneh, henteu keliru jaga dibejaan ku Kangjeng Nabi salat be Allahu akbar. Teu mailu ka sasa Allahu akbar. Allahu akbar. Salat sementara di negara-negara geus kacau. Di mimitian ku Syria kacau na luar biasa, Palestina, Irak, Iran, Mesir, Yordan, kabeh, Yaman, Turki, Maroko bakal kalut gede moal eureun-eureun. Lantaran geus berbau-bau agama, mulai ka dieu ka ASEAN. Ya, mulai tuh Cikupa. Etalah Indonesia terus kacau mantak pemimpinna moal nu baragus nu garoreng, anu loyal terhadap Amerika. Geus dikitukeun bae. Urang satu sisi yang memperjuangkan, satu sisi ingat ke hadis Kangjeng Nabi moal terjadi kiamat atuh lamun acak-acakan jeung moal turun-turun atuh Mahdi teh. Mantak satu sisi urang menggebu hayang memperjuangkan, satu sisi geus aya tulisanana ti Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Engke bakal didominasi di Indonesia khususnya umumna di dunia ku kafir. Dominasinya kumaha? Satu masjid, satu gereja, satu masjid, satu gereja, satu masjid, satu gereja. Urang inget beka omongan nini urang baheula. Siage mah. Hiji masjid, hiji gereja cek nyana. Hiji masjid, hiji gereja. Iraha eta mah engke di mana-mana tahu geus buleud. Eta ngomong kos lalagaan kuari tahu baruleud. Masyaallah karim. Ngomong asal lalagaan dia saja nyai mah tahu buleud. Ya Allah, di pasar Kemis tahu buleud. Mimiti nyaho kula di Bandung jeung di Garut. Diperhatikeun teh sinaon nu baruleud. Henteu bae lu tadi naon barang di tengah-tengah coba li. Keur mah lapar meureun. Bari di dahar ge ieu rada inget ka omongan emak Ilot baheula masyaallah. Ieu emak kolot baheula ngomong teu salah. Iraha eta mah terjadi kakacauan teh ke cenah mimitina tahu buleud. Ja ieu. Berarti tukang tahu bohong ya. Tahu buleud bebeneran. Eta emak Gusti Allah Karim. Ajun laon deui mak. Engke di mana-mana lalaki jeung awewe sapake pakaianana kuari pisan. Mana deui naon deui mak di mana-mana sawah pelakna pelak listrik. Wah nya mah sawah dipelakan ieu engke mah nu melak pare listrik cenah. Ja heueuh kuari. Wetan sawetan listrik malulu, kulon sakulon listrik malulu, atuh dipelakan sawah kumaha aja imah malulu. Nek dipelakan pare kumaha aja moal bisa. Beak bener.
engke mah jelema dagang ge dagang imah. Mah dagang imah sih kumaha mah dipapanggol. Lo ngomong teh mah ada dagang imah bae jelema orang lembur ge dagang dagang imah. Aju urang meuli imah ge babari janu dagangna loba hayang gonta-ganti imah bis nya mah engke mah kos kitu tadi akhir. Tah lamun geus kos kitu bakalna mulai gereja, masjid, gereja, masjid, gereja, masjid. Kuari lamun diomongkeun mah ngeri kula mah kepemimpinan nu ieu mudah-mudahan ulah terjadi. Lamun dibukakeun jejerona mantak muringkak bulu. Mantak muringkak bulu, mantak para kiai, para habaib nurada diberenya mah. Ngan tetep ngadoa jeung mulai pertahanan. Tapi wallahu a'lam. Jabongana kos kararitu ngan sia. Aku mau ngomong tuh. Jangan ngaji osok ngaji, tapi pantun nanya hanya kepentingan. Kurang enten nulu kiai anu Habib anu kiai anu Habib anu kok bangunna menggebu amat aya naon sih? Henteu kitu kunaon. Mantak ge silaka mun moal waka dibejakeun jeroana nah heula. Kuari keur mejehna kumaha pertahanan-pertahananna. Ieu endek mengarah ka omongan emak-emak kolot. Aduh, kumaha lamun aya pembatasan. Cara di Yordan, cara di Mesir, cara di Syria. Pembatasan tentang agama. Karena mayoritas atuh otomatis kan marudah hudang. Hudang urang aya pembatasan di agama urang tetap hudang kajen kukumaha ge. Sementara itu kan Amerika otomatis ngadu ribut kan wae. Ribut wae. Kalut gede. Dunia engke bakal engke memeh Mahdi. Jadi raja lah Amerika teh di mana-mana teh adidaya adikuasa. Geus pokona mah kabeh ge di bawah pimpinan nyana kabeh. Wabeh diangkut ke Amerika. Urang mun nyaritakeun tentang hasil bumi Indonesia ge pohara. Di Indonesia teh mun hayang nyaho mah poharanya sakayana. Kekayaan Indonesia per tahun teh 1.200 triliun. 1.200 triliun salah setahun. 1.200 triliun coba eta. Mun dipake meuli baso. 1.200 triliun sadaun di telit lalagaan Indonesia teh. Emang kumaha gitu. Tadi mantak engap ge urang engap napas beul lamun dipake ngabangun bangsa, Masya Allah Karim. Encan ya sababaraha dan lain sebagainya geus teu kudu dicaritakeun. Ente leuwih nyaho sabenerna mah atawa leuwih teu nyaho. Kekayaan dunia. Urang tinggal nitipkeun harapan ka seseorang. Harapan tinggal harapan kandas. Geus ditulis ti Gusti Allah titis tulis seperti itu. Kajeun geus. Jaka dituna ge emang ma min zamanin illa ba'dahu sarrun ba'dahu. Ngan tetep urang ulah tinggal ai berjuang mah terus bae sanajan sarrun ge kewajiban urang mah memperjuangkeun. Menang jeung elena mah lain urusan urang. Allah nu nangtukeun ngan urang boga ganjaran berjuang. Modal kuari ngaji bae dik diparakedekeun teu pokona mah. Kredit haram, bunga bank haram, dek diparakedek henteu. Mabok haram, zina haram, dek diparakedek henteu. Engke ge atuh aya hitung-hitunganna ieu di akhirat. Sakitu bae geus hese-hese. Nah, ieu carita kalut. Nah ieu bakal nangke di Indonesia kalut, di Thailand kalut, Malaysia kalut, bae dunia kalut. Teu kuat pemimpin Islam lantaran loba nu dibunuh. Menta ke negara Arab. Kedutaan Arab supaya mohon ke pemerintahan Arab dibuka lebar-lebar untuk tinggal di situ lantaran geus teu kuat di negarana masing-masing. Itulah caritaan Kangjeng Nabi. Geus dicaritakeun lantak ulah aneh. Nah, di dinya kedutaan Arab datang ke pemerintahan Arab otomatis dibuka berbondong-bondong ka ditu. Nu boga duit, nu teu boga duit kan teu bisa. Nu teu boga duit teu bisa. Jualin eueuh harta eueuh
didirit ya otomatis ngalawana tembak ya berangkatlah ke Saudi Arabia caricing lah di ditu karena hotel geus pararino ya otomatis di masjid dijabis di sekitarna karena dunia geus kalut kabeh ge menunggu Mahdi. Mana ieu Mahdi? Mahdina masih di Madinah keneh. Ke di Madinah berangkatlah ke Mekah keur ditaruguan. Mulai muncul ke salat bae. Lantaran tanda-tanda Mahdina geus dijelaskeun dina hadis. Engke aya seseorang diturunan Tamimi nyaritakeun hadza Mahdi nyanain mau henteu kula lain. Mahdi anta mani la tudahekeun ngaku kabeh ku kabehan ulama-ulama dunia daratang kabeh kadinya nyaritakeun negaskeun bahwa ieu Mahdi disumpah kakarak nya nyebut naam ana Mahdi kabeh bi'at jelema ayo bayuna bi'at wa huwa karyun padahal nya nama tetep embung bae kitu ahli Allah ai kuari macan puguh can karu geus ngaku Mahdi tanda-tanda nage can karuhan Mahdi nyaho lain geus Mahdi deui Masya Allah nah, iyalah bakal jadi khalifah tekos kitu tam Mahdi mulai berangkat pertamanya na ke Syria sebab Syria kacau na luar biasa cuman memehna nya na ka Aqsa heula ke Kangjeng Nabi Isa turun di Masjidil Aqsa jadinya cek na Kang cek Imam Mahdi tegedam ya Nabi Allah sebab subuh datangna turunna subuh tegedam iya Nabi Allah maju kita jadi imam cek Kangjeng Nabi Isa ente likarabati hadhil ummah kulluhum umara kumulyana i umat Kangjeng Nabi Muhammad maka kabeh jadi umara artinya sahabat pemimpin silahkan ba'dukum li ba'din bahasa Kangjeng Nabi Isa maka diceritakeun ku Kangjeng Nabi maka tampillah Imam Mahdi jadi imam Kangjeng Nabi Isa alaihissalam jadi makmum saat eta kitu bakal Mahdi teh mantak besi engke aya di curug nu ka ku Mahdi pencet sia ade ke aya si Mahdi dipeujit ku sia disedekeun aing cerita ku Kiai Uci jeung blon teh budak paling Mahdi tukang lauk bandeng tah mah nah si ade Mahdi asli tah kos kitu jadi kalau teh lamun mantak urang satu sisi terus bae berjuang di sisi lain urang geus nyaho informasi ti afdalul makhluqat nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi berjuang mah terus ulah eureun terus bae engke masjid dibeuleumang setelah ayat satu gereja satu masjid satu gereja satu masjid satu musola satu gereja terus masjid dibongkaran dibeuleum ketika urang terus berontak Amerika kan Dajjal teh terus guys ternyata resa terus gitulah dimulaian seperti itu satu sisi orang ngeri satu sisi udah kumaha deui Kangjeng Nabi geus kos itu nyaritaan kudu kumaha tuh Kangjeng Nabi terus bae zahirina alal haq ente maot jadi syahid bola sieun guys mantak memeh perang kuari ganti ngaran Muhammad Syahid perang teu di akhirat ka neraka aduh jorek asepan kayak woi si Syahid ka neraka manya Syahid ka neraka orang ngaranna doang jaba baturan masih Predi kadinya main cimplong ya sekelumit tentang Mahdi sekelumit tentang kejadian mun kurang dibukaan syarah-syarah tafsir dina syarah Bukhari kadang-kadang orang jadi sedih kadang-kadang orang jadi semangat kadang-kadang orang jadi frustasi nah ingan geus moal dagang lah dek naon tuh sararieun cek cenah teh pamajikan kumaha nya naba teu penting mah dek nang karak geus sapos kitu enggak biayaan bu nah iyalah di akhir zaman jadi urang ulah kaget ulah sieun Palestina moal eureun perangna Mesir terus gontok-gontokanana Syria terus bahkan bakal ditambah Yaman bakal ditambah Yordania bakal ditambah Maroko Turki dan terus ka dieu ka urang ketika pemimpin nu terpilih teh pemimpin-pemimpin anu teu berbau agama diunggal negara kitu bae urang lamun nyaritakeun Mesir waduh pabelit
pabelit jasa urang nyaritakeun Syria ku ari pabelit lantaran naon lantaran Amerika geus nyusup ka jero ka tubuh kepemerintahan Syria iyalah nu kudu jadi lantaran di ditu mah Sunni dimodif ku Amerika teh supaya seperti jelema Sunni padahal di jerona horenganan kaum inkari katipu kan masyarakat. Jadi iya hese nebakna kuari teh, hese nebakna. Mata kuari timbullah ISIS buatan Amerika, urang hese nebak deui bae. Hese nebak satu sisi buatan Amerika dikelola tapi nyana terus naon gitu menghadapi Amerika, Islam ge dibantai. Ieu si kumaha maksudna sedengkeun nyana tujuanna teh deuk jadi khalifah, hayang jadi khalifah, ujung-ujungna deuk kabongkar Baitullah. Kapan urang geus dicaritakeun Baitullah teh bakal dibongkar memang urang geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi ketika Baitullah lenyap dibongkar ieu urang tawaf diurut Baitullah bae sarua bae di dinya Baitullah na eueuh tetep aja lain ka Baitullah ka Allah geus dicaritakeun pan kikituanna kalut gede bakalna masyaallah untung nu karolot kunaon ge moal kebeli moal nyaho nya namanya kuku mah kok ngono geus bengek nya kolotnya bengek tah ieu keur carita alat manual manjani alat perang ieu teh model kitu bandring jepretan tek ditangtungkeun ka dieu make karet di dieuna aya kulit ditarik mungkin kulimaan atau kusapuluhan ditenden batu tarik blue datang kan mungkin batu mungkin bom tuh ya bakal cerita zaman baheula kuari mah kapan bisa 2 kilometer tembak sniper buatan Iran dipergunakan ku orang Palestina di jelema keur nangtung bae kieu tembak cek goler di mana cenah ieu periksa ternyata sniper keur beujeuhna kikian goler deui wah pun goler di mana ieu nyanakan deuk lulungan ge kaget sieun lalumpatan iyalah kos kitu dan lain sebagai dalam mun dicaritakeun mah kemutakhiran Amerika nu dibawa ku Israel atuh geus teu kudu dicaritakeun tetapi Palestina ge ngabogaan senjata anu luar biasa iyalah naon kitu ngaranna keistimewaan orang Islam jeung loba nu aneh-aneh ngan engke ketika Mahdi berangkat kumaha bisa menang Jibril dihareup Mikail di tukang asal geus gadege Jibril we urang geus tenang asal perasaan tenang Masya Allah bimugaddamitihi Jibril tupisakaihi Mikail tukang diharap malaikat Jibril di tukang malaikat Mikail berangkatnya wabeh para aulia Allah nu aya di Syria nu aya di Mesir geus perkumpulan nu Jaba Eropa Asoib Rijalul Gaib wabeh kumpul di Lubnan menyambut kedatangan Mahdi. Sagesta Mahdi datang, disambutlah ku para aulia Allah, beatlah para aulia Allah di dinya. Sal kenal leungeun Imam Mahdi beda tembak ngebul. Tanginaheun asana kadangnya kan hate. Jajantung tenang perasaan. Asal geus salaman jeung Imam Mahdi, geus pokona mah moal teu rak ditembak. Aduh. Masya Allah. Coba ku ari salaman jeung Haji Pendi. Ngodar di dinya. Ieu Mahdi mah. Masya Allah. Tah, hebatnya pemimpin lamun geus diturunkeun ku Gusti Allah, dek dibere kemenangan seperti gitu. Ya otomatis gagah atuh. Hanya nyana nu ngabeakna para aulia-aulia Allah nu tadi. Anu aya di Gunung Lubnan, memang eta nu diparentah ku Gusti Allah. Para aqtab kutubul aulia, nujaba, Eropa Asaib dan lain sebagainya. Rijalul gaib berangkat acak-acakan Syria. Artina orang kafirna maju kuari ka Israel digempur terus maju terus ke Mesir kitu kene kafir kucar kacir terus ke Eropa ka dieu terus ke Australia terus dunia beak kabeh kafirna
mulai khalifah nampak Mahdi geus unem menge kabar kafir biasa kadang aya kafir sinten geus diomeng ke mah diomeng hanya engkau anak apa di sini hanya kuarinya nang ngome urang ke diome ku urang Jakarta diome ku singkoh iku bahasa bae deh ku ada geus kos itu kaayana nyanggakeun ka Gusti Allah ngan tetep keur mujurna alot kuari mata kurang mengansa kadar manusia anu lemah nu dhaif di urusan politik jeung perekonomian mah urang mah teu kabita asal ulah diganggu agama bae kan sakitu urang mah yang politik urang mah jadi partai henteu di organisasi henteu dina di organisasi aja urang mah teu becus di partai dengan seukur hayang ngelolohanana duitna doang nya henteu rek ngabebener negara itu keneh dan lain sebagainya tapi agama mentak cek Kangjeng Nabi doa nu paling istimewa Allahumma la taj'al musibatana fi dinina Kangjeng Nabi Gusti ulah ngajadikeun musibah ka ulah dina agama Allahumma la taj'al musibatana li ummati fi dinina Gusti ulah ngajadikeun musibah nu gede ka umat kaula tentang agama Kangjeng Nabi teh geus kos kitu berarti indikator di indikasina geus aya berarti engke di akhir mah musibah nu paling gede agama guys, bener Kangjeng Nabi ngomong gitu, ngadoa gitu, eta tertanda kinaya di akhir, deleukeun musibah-musibah agama, bener baik. Geus teu katahanan ku urang. Miti negara dicoplok-coplokkeun khalifahna. Geus eueuh khalifah mah kapan demokrasi, asal geus demokrasi bae kan teu make Al-Qur'an. Nagara geus teu make Al-Qur'an, kecuali manusia-manusiana. Tinggal manusia nu dibad. Lantak di Palestina teh selain peperangan tambah geus biadab atuh ka orok-orok atuh dibunuh. Dedek geus. Nah, ieu geus kos kitu kaayana keur carita keganasanana tapi kan Kangjeng Nabi geus carita nu mentak urang mah tinggal la haula wala quwata illa billahil aliyil. Moal turun Mahdi lamun teu acak-acakan ke Mahdi dibantu ku para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Mentak kuari teh urang lamun ningali para pi auliaeun pi waliun hese pi waliun teh hese tetep aya ngan hese naon nu matak hesena hiji jelema nu ngasingkeun diri tina halayak rame geus eueuh kedua pan wali mah kudu pinter aya nu ngasingkeun diri ka teu mondok tama lain deuk jadi wali sieun ka hansip eta ngasingkeun diri ngaranna lain deuk ka Allah ieu keur carita pi waliunana secara mata zahir hese tapi Allah mah atuh mudah dek ngajadikeun wali seseorang di tengah-tengah kahirup pikuk rame nyana bisa kuat bete cinta dunia henteu gimbir ku makhluk dan lain sebagainya tetep bae hiji Al-Qur'anul Karim nah ieu mah manjanik alat manual diesian batu ditarik ku sapuluhan ternyata meleset batuna lain ka hareup endahan ka luhur hajur ragag ka salah sahiji anu malangkeunana modar senjana bakat tuan teh beneran ieu mah ya Allah ya Rabbi jadi beneran meleset ditarik atau kumaha meureun geus Jibril kalur raga kana bluk kaki Umar podar ki Umar walau ada lamun babalik kajarul manjanikin batu manjanik aiprak bakotala ahadar umatihi ngabunuh ka salah sahiji anu malangkeun anu narik dayana ki Umar ande katana atuh dirokis tuh ya hudiro dianggurkeun separona wa ala akilatil bakin al baki saparona deui ka akilah augero matawa keuna ka batur anu dik dihajar tangkal kayu atawa musuh tapi ternyata kasalian anu endek dimaksud salian rumat walam yaksiduhum teu dimaksud eta teh khoto ngaranna nu deuk dimaksud nama nu itu prak kena nu teu dimaksud eta mah kasukan kena khoto qasaduhu atau memang dimaksud ambun dama pilaso in galabatil isobah dipanjang-panjangnya teh emang iman teu digunakeun geus bae sakieu wallahu a'lam bishawab.